kasadaran nyiptakeun cinta hakiki. Heula mari hapeula. Tenang we. Geus teu kuat. Yakin tinggal wangun nu hirup anjar pinanggi dina widang rumah tangga ngarupikeun hiji sendi na lingkungan masyarakat anu jadi pihak negeri dina urang hirup kumbuh amalkeun budi pakerti cinta asih kasasama sabar sarta teguh hati di barengan tetap takwa sopan santun tata titi mugi Gusti Maha Agung nu sifat Rahman jeung Rahim nang tayungan ka umatna apa nganten jalan istri sakadar ndog pidoa amin ya rabbal alamin.